bayar hutang sia anjing ke aing. Semua aya alasan deui si anjing. Mau asieun aing ka si anjing ayeuna. Moal aya alasan deui sia ka aing. Bayar hutang si ayeuna, ha? Mana geus galas itu pasti menang lah. Geus lah ayeuna mah hayu urang tagih. Hayu. Malaknya jelema itu tuh. Duh, aya budak itu dia euy. Kumaha nya? Lah, wani aing ah. Geus kalanjur lewat. Wah rokok euy. Gila. Gila. Woi. Ya. Bawa. Ayo main dia. Ayo. Dia. Karadahan duitna karadahan. Pena euy. Lumayan. Oh, kayak buka duit dihadap. Ada. Oh. Nongeng dia nongeng. Gebung 3 kali, gebung. Kita satu mana duit? Hah? Kita satu mana duit? Ampun. Minta lain. Iya. Minta balik. Dia batu dipalakan gitu. Sieun lah geus asuh. Wah, ayo kumanya. Tadi geus latihan oge teh. Tapi sini. Coba lu. Cobaan we lah. Ayo tuh teman-teman mah liwat ya. Wani aing aya nama kasih. Ieu bangun harus. Bilang ke si aing. Pasti sini nya bangun. Beunang pasti. Tah kitu atuh heuh. Jadi baturan mah hese ke lah bulan hareup kurang gantiannya. Jangan 3000 kamari heuh. Urang balik kalian namanya. Minjem lah sekalian jeung motorna. Makanya Motor urang ka bengkel 2 bulan weh. Soalnya lihat tong. 2 bulan mah ulah teuing mah ulah do. Nya Kedeung teuing 2 bulan mah mendingan satahunkeun. Gitu atuh eta ngaranna babaturan heuh. Enak urang balik kalian nya. urang balik kumaha? Mana emang leumpang we atuh. Pan bisa diganong ku aing. Rek paganong-ganong. Siap. Ayo atuh. Ya, nuhun. Cewek. Ada barang. Udah saatnya nyalan bujur aing. Goblok siapa?